Abdi bade dipaehan alatan abdi melaan anu jadi dunungan abdi teh dunungan anu sakitu lemah na sasatna lugai tapak abdi teh sakuat tenaga pikeun mertahankeun kansa anu geus teu bisa dipisahkeun deui kahiji kaula salaku keamanan negara anu wajib pisan ngamankeun hamba rakyat sanagara tina marabahaya kansa kaduana tina soal pribadi kaula ka Abimanyu anu jadi dulu kamelang karempan jeung sajabana maklum Abimanyu masih kena ata dina pangalamanana dina ilmu perilmuanana i Abimanyu tapi teu melang pisan teh dumeh disarangan ku Semar Badranaya asa regreg lamun kaula ngadenge yen Abimanyu lumampahna disarangan ku Semar asa jeung dawala regreg pisan kaula teh kanza lamun Abimanyu bebarengan jeung Semar ngan teu pati regreg lamun dibarengan ku si Cepot sabab si eta mah meres ka dununganana tong borok ka si Abimanyu anu lemah ka kaula si Cepot daek ieu suku gunung ti Brasara daek teu daek Abimanyu ditu meureun tu bulah tonggo hei Abimanyu hai Gatot Kaca ningali kekebul anu aya di satonggoheunana yakin ieu teh aya hal-hal anu teu diharepkeun lajeng mansat ka kakana we teh Masa dewek teh reng-rengan eleh atuh. Aing ke kelas C, atuh manehna mah kelas A. Kurang ajar bin datang bajang. Ayo. 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 Teuing nu ngadukeunana we. Moal teh sijang mamat eta mah. Di kelas C teh naik-naik. Gerak-gerakeun kategaan paeh awak maneh. Hah? Ayeuna mangsana bakal ditugal jangan maneh. Budang euy. Nu matak ulah ka mana karep oge sia teh hirup teh. Tiba heula sia teh pika geuleuheun. Kabida-bida teuing sia teh. Pika geuleuheun. Lu kacolok euy. Udang sia. Beunang euy. Pika geuleuheun pisan sia hirup teh. Kumalungkung gede hulu bangsat. Yeuh, ti aing buruhna. Sing beak hakan ku sia tah. Top. Goblok naon sia teh? Goblok sia. Sugan teh si Cepot dulur aing euy. Salah sasaran. Goblok teh. Hayu tegerakeun sia kategan pae.
gerakeun kategan pae tegang pati ilang dunya sawarga gunawi ayu papatan pada peraya jang bulan 14 teu geuneuk abdi teh meuleuh Balungbang Timur Jalan Gede Sajapuan ya bener hak syukur ayeuna kene bakal ditugas jaga sapraptane pun Raden Gatot Kaca tumindak dateng ngarsa wes sapu walalah kumaha abdi teh abdi dina waktu ayeuna bade dipaehan antep abdi bade dipaehan alatan abdi melaan anu jadi dunungan abdi teh dunungan anu sakitu lemahna sasatna lugai tapa abdi teh sakuat tenaga pikeun mertahankeun dunungan abdi ayeuna abdi bade dipaehan tuluy bade dipaehan pilileuyan ka sadayana sapunyere pegat simpai paturai patepung deui abdi ngarumaoskeun parantos eleh tina gelut dari puguh dikepung wakul buaya mangap taku kitunya ayeuna mah parantos kasaksi yen abdi teh bebela teh ancur-ancuran bebeakan mudah-mudahan yen kasayan abdi teh saperkawis dua perkawis tilu perkawis saperkarana saperkawisna da abdi teh iraha tu bade dipaehanana tah kitu punten we bilih kirang nyugemakeun tina sagala rupiah kalepatan ageng sumanten alit muga-muga juragan Anom nyakseni tah dugi ka kitu abdi rek dipaehan teh da abdi ge apa pangna abdi salamet teh ditulungan ku agan ai sugan teh teu apa nah mah kajeng teh terang lain geus katipu deui wah aduh ampun di mana si Banyu oleh dia ulah bubar Kurawa kabeh dipantingan wae ieu tang tos da abdi ge sini ninggal ku juru panon teh lompatan daek teh daek cenah ieu aya Garuda ti luhur aya juragan Amon Anom kaula nun sadaya-daya kaula teh parantos salamet tina ancaman mara bahaya leres di malam ayeuna mah sajang ngiring we kaula teh ka salira gade anut kaula nu atuh nuhun pisan upami salira kersa ku kaula dijieun panutan kalbu bebene pamepes hate bebeureuh anu parantos maneh dina sanes jodona atuh sawius kaula teh sanos jadi tukang sasapu ge bade ngiring kaula nun Nyai panuhune ulah bade ngaganggu kaula teh masih kene seueur anu kedah direngsekeun dina perjuangan ieu panuhun geulis
eta makadar jodoh engke kapayun upami diparengkeun kuno kagungan kedah patepung tangtosna oge bakal ngajodoh nanging ulah maksa ti ayeuna sagala rupi oge kedah ngiring kana pelaturan anu parantos ditangtoskeun hapunten we tada teuing kaula kenging bebenu sepuh di piwarang milarian atanapi napaan ieu Wahyu Cakraningrat der ngabantun wanoja kake ngahinarkeun eta panuhunne cing sabar ngantosan upami urang kedah jadi jodoh. Aduh ampun teuing Gusti jadi salira teh tetep kaula nun wayahna we mulih nyai moal patos-patos angkat-angkatan kaleuweung nyalira upami teu aya maksad sareng tujuanana teu kedah dijajab-jajab mangawe geura mulih cing percanten kana murah asih nu kagungan mulih lamun seug ningang kasih cepot moal aja gapruk le heeh kitu kaula nun leres. Aduh, bagja teuing. Panutan kalbu bebene pamepes hate parantos ngancik ngajadi hiji sareng salira Abimanyu. Kaula bade ngantos salira bade ngancik di hiji wanoja di nagara Wirata hapunten we diantos dina waktosna. Percanten geuning ieu teh sanes putri samanea wa nu mawi eta teh sagala rupi ge kedah jeung cocobi aduh kaula nu geuning wangsu kararompok teh aya nu ngaku pada ngiring we karomongan ieu manawi ulah goreng patut. Ai geus eureuy teh. Aya juragan Gatot Kaca kalau nun di mana paling ditu bagja nu saya papadan. Ah kitu leujang leujang. Kudu kitu calon pamimpin mah nya euy. Gening beuki berat mah ayeuna saatosna kaancikan ku Wahyu Cakraningrat. Ai memehna mah babari piraanan tapak kitu geuning. Tah nu bakal leuwih berat mah engke tapa dina kursi tah. Wah di dinya euy. Rong-rongan gogoda cocoba teh wah deuleu. Ieu mah kadar gogonyakan. Ulah jadi ejekan wungku anggur sing jadi ajakan demi kokohna kesatuan sareng persatuan bangsa di negara heuh tati akang saparakan cati romongan Giri Harja tilu nyangakeun sabrang salayan lebet ka cabe mah henteu nyangakeun tamih lumayan lebet ka sae mah henteu ieu mah etang-etang kulum sonten-sonten we tamih ngalamun nya nu ngadangukeun atuh boh anu romongan ieu sadayana we anu aya di bumi na sewang-sewangan nonton TV na sewang-sewangan paranyang Yuswa arageng milik kalayan ieu TPI sakali jaya tetep jaya pamungkasna pihatur permios sanes teu sono pamitan sanes bosenan wengi minggu payun tepang deui di TPI kemang tinetik sinebaran sari tutup lawang sigotaka cak